kan rumah tangga teh kabagi tilu. Rumah tangga teh aya anu repok, aya anu pokpok, aya anu reprek. Rumah tangga anu repok. Lah, rumah tangga anu repok mah rumah tangga nu saya. Lamun pamajikanna ngomong salakina cicing. Lamun salakina ngomong pamajikanna cicing, lamun pamajikanna ngomong salakina cicing. Jadi itu patembak-tembak. Jadi lamun pasea teh pamajikanna hayu we ngomel, salakina mah cicing we. Mohon. Geus 2 jam senak, geus 2 jam setengah karek udang. Mamah kos 2 jam setengah. Ayeuna giliran bapak nyeselan mama. Sok mama ayeuna gerak cari kerja di dieu. Gua anti salakuna nyarekan pamajikan. Pamajikan ge sarua. Mohon. Tah nu kieu mah tepi ka poe kiamah moal mantak pasea. Sabab nu mantak pasea mah rumah tangga anu pokpok. Pamajikan ngomong salakina ngomong wah duar dero. Ya, tapi aneh eta teh isuk pasea, burang pasea, puting pasea, tapi reuneuh deui reuneuh. Eta irahan ieu. Piraku keur pasea disodakeun kana saling mah. Ya, aya deui rumah tangga teh anu rep-rep. Nah, ieu mah rep-rep. Pamajikanna tara ngomong, salakina tara ngomong, nyaho-nyaho reuneuh. Ya, dari kade ibu urang mah nyarios, ulah mantak leuwih tarik tibatan caroge urang. Bahkan ibu teu kenging manggil ka caroge ku sebutan ngaran. Ya, aya udah dia ibu-ibu nu manggil salakina ku ngaranna langsung. Ulah, yu marek ngaji. Din kadila din. Ya, aing rek ngaji nya, geus codom wae yo, engke beusi ujang eta cangcut jeung putang jahitan geus sia. Ya, besi jarek ngopi nyin sorangan ngan awas lamun acak-acakan ku aing dijejak jeung bujur-bujur sia. Waduh rek ngaji nyin dosa heula si eta mah. Ya, kade ibu kasalaki ulah nyebut ngaran, kos urang kota tuh kasalaki mah nyebutna ayah, papa, teu bisa papa ngorondang atuh. Nah, ngan urang mah kade urang ya deung urang. Ya, nyebut kasalaki teh kumaha anak. Keur pangantin anyar mah kasalaki teh panyebutan naon? Neng hayang ya. Ah, pangantin anyar tah. Boga be anak hiji ganti ngaranna bapak. Boga anak 2 bapana. Boga anak 3 bapak sia. Boga anak 4 sia bapana leun. Jadi bikin loba anak bikin kurang ajar kasalaki. Ya, jadi kalian teh ibu ayah, papa atau abi ya. Kan kade lamun nek manggil abi kasalaki sesuaikeun salaki urang profesi naon. Yo mau abi magrib make kene kolor, menyapi make kolor kene. Ya sesuaikeun jeung lamun nek gagayaan kasalaki manggil sesuaikeun jeung pangala salaki urang. Lamun salaki urang digawena di instalasi pemerintah ya pantes nyebut ayah, nyebut papa ya, atau lamun salaki urang digawe di pabrik papa ya, atau salaki urang digawena di lembur bapak. Tapi kade lamun salaki urang digawena di sawah ulah mantak make papa jeung ayah-ayahan. Ya, papa, naon hari ini kita bakal ngarambet di mana? Waduh, papa ngarambet. Ih, ari si mama kan hari ini kita bakal ceceblok di Cirangkok. Mama jeung papa ceceblok di ngarambet. Make sepeda di toja 2an meureun. Ya sesuai. Jadi kan ibu awewe nu ngarahleutkeun salakina ku omonganana tepi ka maot teu tobat tempat neraka. Nu kadua awewe nu dicawisan narakana Allah teh saha nyaeta awewe anu sok boga pamenta ka salaki teu disesuaikeun jeung pangala salakina. Salakina tukang ngojek isuk-isuk ngadat. Bapana aing mah kajenting geusan jeung sia lamun aing teu dipanggulikeun mobil Avanza. Waduh dijual jeung ojek-ojek lagi moal mantak daripada teh acak. Ya, kade teh lamun boga kahayang sesuaikeun jeung pangala salaki urang. Makana hirup ulah sok loba tah teuing ningali kadulur kabaraya ka tatangga nu pakayana nu bandana leuwih loba tibatan urang. Naon sabuna? Beusi leungit syukur urang ka Allah, leungit syukur ka salaki hakikatna leungit syukur ka Allah. Cuma kadang kala pan lamun tatangga meuli motor anyar. Motor eta teh geuning motor emak teh emak. Naon teh? Emek motor salah ngaran teh.
motor NMAX teh motor salah ngaran eta nu mere ngaran ka motor NMAX teu ngaji ilmu tajwid sabab cek ilmu tajwid di mana nun sukun yang harapan mim kudu diasupkeun lain NMAX tapi beta eta kuring mah teu bisa nyebutkeunana nya patanggana meuli motor NMAX isuk-isuk salakina yo tuh tingali batur mah motorna anyar deui tungkul salakina isukna deui tatangga belah kulon meuli mobil ya ulah tungkul wae tingali batur geus meuli mobil Pajero apa teh sia Pajero naon sih pasadak-sadak di jero tuh mobil geus Pajero tungkul we salakina isukna deui tatangga anu belah kidul imahna di kuliah tuh tingali batur mah imahna geus kuliah imah aing mah kata gede boge rubuh ya begitu poe kaopat tatangga nu belah wetan kawin deui eta mah jempe we teh poe kaopat becek salakina oh anu tuh ngalieu waduh oh painwang kawin deui mudangan salakina masih ya tuh tingali batur mah kawin deui lah eta mah dicolok matana sia segala rupa hayang nyandung aing teh ka Marabang ya kada ibu urang lamun boga pamenta sesuai keun jeung pangala salaki